goblok maneh teh ya bisa-bisa stres aing teh. Tersangka bicucu jadi gitu eta. Kalau ngobos cinta tangkalan gitu bicucu tulus gitu mah gering teh. Karunya ya ceritanya aku nanya bicucu ya. Bi, karena tadi ini ngobos yang tangkal gitu sih. Tenan naon ekala sampe. Oh, tak sugan teh kunan tuh dak. Tekunan naon hehe. Eta bicucu kelas naon deui eta. Tadi nyebut teh ngalah sampe. Ayeuna kalah ngarabut tangkal cau. Bi, eta kumaha di tadi ngalah sampe geuning ayeuna jadi ngarabut tangkal cau sih. Dele eta bicucu kakala gugulusuran kitu dina taneuh. Bisa hantepkeun we bodo ating lah. Pasti urang disangkana stres pecatin. Padahal mah urang mah teu stres ieu.